Oke, 3, 2. Action. Jelas dia. Alah, Sakman. Kemarin ini budaknya. Malah saya sepi amat ini lembur. Tah, ya eta anak cangkri. Woi, anak kecoa. Ada yang gepai. Naon, Mang? Kiyo, pai. Memang kan rek belanja ke pasar. Motor mah aya iyo. Jeung jalan ke pasar ge nyaho mamang moal kudu kasasar. Woi, Mang. Ngomong bae teu boga duit. Tah, eta tah pai anu ku mamang deuk ditanyakeun ge. Mamang teu boga duit jeung beli bensin. Mayot. Kasbon bae, Mang. Gajian bayar. Woi, doang aing gawe bae. Kumaha kami teu boga duit? Atuh sugan gitu pai ipai. Menta ka mama ipai pura-pura teh jeung jajan gitu kumaha sih? Mang, paling ge kami mau diberi 1000. Weh, biraku bae pai. Kumaha sih pura-pura teh supaya dibere duit leuwih? Paling ge goceng lebih mah. Kalau goceng tuh pai mal cukup goceng mah 10.000 gitu. Embung, Mang. Pamaling ngababura kolot mah. Kalau geus ge duraka ditu lah. Karunya amat Sakman. Karunya hubungan itu. Mah ieu nya. Aduh, aing. Saeun mana dok aing? Anak bilatung orang nu meledog aing. Dia geus paling mah. Maling. Maling naon aing? Aing karek ge datang. Dia geus paling baso di maing. Maling bako. Rasa aing mah tuh maling bako jing. Maling baso terek. Maling baso. Kudu iraha aing maling basona. Kerputing dia sama aku. Kerputing. Oh, di imah dia. Woi, aing mah dibere jeung kumaha dia. Bayar ke dia. Henteu. Maling berarti dia. Henteu lah, ngomongna ge mere mah ajit. Kalau tuh ku aing. Nyaho dia ngadul henteu. Dia pulang paling baik. Tuh, aing mah teu ngarasa maling. Ngomongna ge mah ajit mere. Dilaporkan ku aing kana si Uyu. Laporkeun bae jit. Rasuri dia. Oh Jit, kunaon maneh mamarahan? Tuh si Sakwan geus maling. Dah jing, aka dia. Maling naon Jit? Maling baso semangkok di maing. Kira ajing malingna. Kerputing dibere ku maing. Woi, maling tadi bere. Dibere ngan teu bayar. Aduh aing atuh eta mah Jid. Dibere mun lain maling. Maling lah teu mayar mah. Sarua bae. Kamar ge di aing lobaan aleuli biak mah bayar. Atuh eta mah meuli Sakman. Sarua bae lah. Asyo. Itu jelas si Sakman. Adin. Lihat amat Sakman. Ngasihan bahasa Inggris. Aing ka Inggris ge moal. Wih, mah ya aingnya. Dek ka pasar, motor aya, bensin eueuhan. Bingung aing mah mun geus kieu. Mang,
Naon Aska? Ribu amat kadelo namang. Lain papatah Sakmad. Motor saya tamang. Ulah yang nyaho bisa yang numpakan. Pelit amat nanya doang ge. Ke mana dia Ceng? Naon jamul kemana-mana. Woi keheula Sakmad, ke mana jing? Ayo ngomong heula yo. Naon deui mang? Aska, wayahna geura tulungan mamang. Ngarti meureun. Ya aya 1000. Wo. Mere duit ka aing alabatan mere duit ka si Ajik bae. Aska. Aska. Bodoh lah, lumayan yang beli es. Maneh mapai pertanyaan kia amat maksudna kumaha kieu Aska urang keur salat teh ayo terus kasarean dosa teu karak ngedenge amat pai tidak aku keur salat sare atuh bisi bae Sakmad atuh moal dosa mapai cuman batal doang terus aya deui Aska mun urang kasarean contohna sare memeh dohor udang-udang asar terus sholat dohor terus sholat asar sholat dohor heula apa asar heula maneh mah sare bae jing pai bisi Sakmad atuh sholat dohor heula pai karak sholat asar dikodo teu dikodo atuh pai dikodo lah wajar aing mah teu gitu Aka yo tas Aka katinggalun Ih poan waka dieu keheula waka dieu naon urang di dinya keheula lah naon deui aya meureun naon aya meureun ngarti meureun senyaman sih ieu mah minta upah pura-pura teu ngarti bae lah naon jing Ceng manya Aka teu ngarti itu Ceng nah anjing kieu daluang teh koran koran deui naon jing Ceng ja aing mah teu ngarti kieu age kieu ya meureun ya naon kitu ditondok waing naon duit Lin cek aing ge moal jauh girahan mana ya upahna geus kae bae lah diutang heula waka di tasna diutang karak ngadenge aing lah aing ge karak ngomong wajar aceng karak ngadenge mah gerahan yo waka dieu nuhun ya sholat kodo menang tuh berjamaah tenyaho poho entah meren ke mana Aska pai mah aing yuk antar ndek naon minta duit kana bapak aing Sakmad jajan bae hayu ge